Pere sakola kuring balik heula ka Garut rek ngadon bebeja kanu jadi kolot. Sabab kuring liburan sakola teh hayang ngadon liburan di imah nini, nyaeta di Cihamplas Cililin. Harita kuring geus siap-siap meresan baju jeung bekel keur salila kuring di imah nini. Nya kuring diijinan kudu jadi kolot ngadon indit nyorangan ka imah nini teh. Nyaeta oge ari biasana mah lamun ka imah nini teh sok bareng jeung nu jadi kolot. Hati-hati di jalan aja, mun geus nepi geuwat nelpon atawa SMS. Sanggeus kuring pamitan kanu jadi kolot, kuring indit isuk-isuk ti Garut muru ka Cililin. Lumayan lancar perjalanan ti Garut ka Cililin teh, kuring henteu kapegat ku macet. Da eta we jam 10 kuring geus nepi ka tujuan. Satepina ka Cililin kasampak nini kuring geus aya nungguan di pangeureunnan mobil anu ku kuring ditumpakan. Nini kuring haja ngajemput, sieun kuring ngadon nyasab teu apal jalan. Sabab kuring can kungsi nyorangan ka imah nini teh. Nini kuring kacida atoheunana kadatangan kuring anu rek ngadon liburan di imahna teh. Singkat carita, waktu teh geus peuting. Kusabab di imah loba reungit, nya kuring dititah meuli obat nyamuk ka warung. Yeuh jam, meuli obatna ka warung teh neng ngarah deukeut. Ngalamun geus nutup mah artinya ka warung teh Ati. Da warung teh Ati mah bukana 24 jam. Mangga mak. Samemeh kuring indit ka warung, nini kuring papadon heula ka kuring. Ngalamun ka warung teh Ati, kade omatnya di pelebah gangna ta ulah segala direret jeung ulah segala didenge. Kuring indit ka warung teh Eneng, tapi kusabab geus peuting da geus aya kana jam 11-an, nya warung teh Eneng teh harita mah geus nutup. Atuh kapaksa kuring kudu meuli obat nyamuk teh ka warung teh Ati anu bukana 24 jam. Nya rada lumayan anggang ari ka warung teh Ati mah. Kuring kudu ngaliwatan heula gang anu dikencak katuhueun gang teh loba kuburan jeung tangkal cau. Sajeroning lempang dina gang, kuring jadi ngarasa keung. Rarasaan teh asa aya anu ngadon nuturkeun. Sajabana teh jalma teh eta gang teh rada paroek deui. Ngan ukur aya lampu hiji-hijina jeung keur ngan hiji-hijina teh rada teu pati caang deui. Barang kuring nepi ka palebah anu loba tangkal cau, kuring ngadenge aya sora anu ceurik. Mimiti mah teu pati dipalire.
ngan kadengena eta nu cerik teh beuki kadenge jelas pisan ku kuring. Hal ieu teh jadi kapanasaran. Kuring ngadeukeutan sora anu kadenge ku kuring teh keur cerik teh. Katingali ku kuring sora anu cerik teh ti palebah tangkal cau. Sarta katingali jelas ku kuring dina antara dua tangkal cau aya jalma awakna dibulen ku kain sarta nyelap kagencet ku eta tangkal cau. Awakna nyelap, sirahna tungkul. Ningali aya anu nyelap dina tangkal cau teh, kuring lain hayang nulungan, tapi kalah kasieun we nu aya. Jeung ngadadak bulu punduk kuring jadi cingpuringkak. Katambah keur kitu teh lampu jalan ngadadak jadi parem. Katingali ku kuring eta anu keur nyelap dina tangkal cau teh leungeunna ngagupayan ka kuring. Siga anu menta tulung ka kuring. Harita kuring siga anu katenung. Ongkoh kuring teh sieun tapi naha beut hayang ngadeuketan. Barang kuring geus deukeut, tulungan awak kuring kagencet tangkal cau. Tulungan kuring manusia gawat cing deukeut ka kuring. Buru tulungan kuring. Eta anu nyelap dina tangkal cau teh sirahna cengkat bari malik ka kuring. Katingali beungeutna ruksak jeung pikasieun. Panonna molotot ka kuring. Beuki lila beuki sidik katempona ku kuring beungeutna beuki pikasieun. Panonna molotot ka kuring. Sungutna cacalawakan bari leungeunna terus ngagupayan ka kuring. Kuring teh hayang ini teh eta tempat tapi teu bisa sabab suku ngadadak teu bisa dilengkahkeun. Awak oge ngadak-ngadak hese gerak siga aya anu nalian. Eta anu kakencet tangkal cau teh anu tadina cerik ayeuna jadi seuring ngabarakatak. Sorana handaruan pikasieun. Bari teu eureun nitah ka kuring supaya nyampurkeun manehna leuwih deukeut. Eta anu nyelap dina tangkal cau teh hayona menta tulung ka kuring supaya manehna ditulungan dipangwesotkeun tina tangkal cau anu ngagencet awakna. Eta jurig teh sungutna katinggali calawak. Panonna molotot ka kuring. Keur kajadian kitu teh kagarwahkeun ku ayana anu datang ka palebah kuring. Aya saurang jalma anu make motor ngaliwat ka palebah dinya. Eta jalma anu dina motor nyampeurkeun ka kuring. Ampun jurig, ampun. Manehna ngarasa kaget ningali kaayaan kuring anu keur ngajengjen siga patung, siga arca. Eta jalma anu anyar datang teh turun tina motor bari terus ngadeuketan. Eta jalma nu anyar datang teh teu ngartieun kana caritaan kuring anu balabab belebeb. Jang, nah buat aya di dieu Jang, sosorangan deui di dieu teh. Kuring nyarita bari nunjuk ka palebah tangkal cau, tapi
Sanggeus datang seorang jalma anu mawa motor mah eta jurig anu nyelap dina tangkal cau teh ngaleungit tayana naon. Hei jurig. Oh gitunya. Nyanggeus we. Mereka mana ayeuna? Hayu urang diantarkeun ku Akang. Kuring ditulungan ku eta jalma. Selang sababaraha menit kasieun kuring jadi rada leungit. Mimiti kuring ngarasa pulih deui. Tapi kuring masih kene soak ku ayana kejadian tadi. Sabab anu tadi aya dina tangkal cau teh asa katinggali wae ku kuring. Awak kuring masih ngeleper sabab kasieun mah masih keneh aya. Sanggeus ku kuring dicaritakeun kitu, nya jalma anu nulungan kuring teh percayaeun kana eta kejadian. Sigana wae manehna oge kungsi manggihan. Kuring teu tulus meuli obat nyamuk ka warung teh. Kuring balik deui ka imah nini dianterkeun ku saurang jalma anu make motor teh. Teu nyaho saha ngaranna mah da teu sempet kenalan. Sanggeus tepi ka imah nini, kuring nyaritakeun kejadian anu kaalaman ka nini kuring. Sanajan geus aya di imah nini oge, kuring masih keneh bibiri gidigan, masih keneh soak, masih diancikan ku rasa kasieun. Sabab perasaan kuring mah masih keneh aya anu ngadon nuturkeun ka kuring. Anu jadi nini henteu ngantep kaayaan kuring kitu teh. Nya nini ngundang salah saurang kokolot di eta lembur. Anu antugna kuring diubaran ku eta kolot. Kuring dibere nginum cai meunang marancahan. Singkat carita, isukna kuring minta izin ka nini rek ngadon balik. Anu tadina rencana rek lila teh, ku ayana kejadian anu pikasieun mah, kuring ngan ukur aya sapeuting di imah si nini teh.